Wah, goblok, udah naon sanaria teh? Kenan odeng. Kenan mana deng jika nu aral. Aral aing mah stres, leuwih-leuwih ti aral eta mah. Teh, teu teh naon teh? Kon rek teh stres kumaha ayeuna. Bobogohan geus 3 tahun. Erek dikawin ku batur ka bogoh teh. Sok stres urang teh lieur. Watiti wadene mah watir deh ah. Goblok, hidup deh. Oh, odeng teh patah hati. Heueuh kon, sok ayeuna kumaha atuh solusina? Ampun, adeng. Rek meresolusi kumaha, urang oge can pernah ngalaman patah hati. Nah, coba we tanyakeun si Isan lebih pengalaman. Kumaha sal? Sarua urang ge can ngalaman patah hati teh mun nyeri hate mineng urang mah. Heueuh sarua eta teh. Ulah baka popo teh. Urang mah hayang ngegagalkeun perkawinanna. Rek nangan dukun sekalian urang mah. Astagfirullah, deng. Sadar teh musyrik. Sugan atuh mararane. Apal tempat dukun anu aheng di mana? Hade. Teu apa anu kitu mah tong nanya ka urang anu kitu mah. Lain urusan urang, si Boy biasana nu kararitu mah. Si Boy. Hayu atuh ka si Boy. Hayu anter urang wong ka si Boy wong nanyakeun. Tuh si Boy tuh panjang umur sebelet teh Boy ka dieu. Boy, Ka dieu. beneran. Kaka bahuk bla eble Boy. Bae, bae. Karena naon marane di dieu. Iya, Boy. Si Odeng patah hati. Cik paneangkeun dukun nu hade. Boy. Sok. Hari gini patah hati. Mending kos urang we teu kabogoh. Ieu mah patah hati. Heeh sok Boy. Apa tuh leheureuy wae di dinya teh. Boy karunya anter sok guru. Apa urang oge. Sabab urang pernah nganter baturan urang. Rek deket apa rek jauh. Anu sakirana hade we Boy. Sakirana hade lah. Rek jauh oge kembae. Aya di tongo, tapi keren ngaranna teh Mbah Riko. Naon ngaran dukun teh ciga pemain sepak bola. Asli eta teh teu. Ayo abal-abal. Asli urang mah rek ayeuna atau isuk. Ayeuna we hayu. Tapi kala ngubang itu heula Senin Selasa Rabu. Oh moal aya ayeuna mah paling isuk. Heuh lah bae alusna we hayu. Isuk. Jadinya Siap, jadi. hayu rek ngiru mal isuk. Hayu anter urang. Sebenarnya mah urang mah males kanu kararitu teh. Ketemu orang best friend jeung eta ngaranna Bahna Riko, hayu lah. Dah milu. Api mil. Api atau namana? Heuh bae. Sal, kumaha? Milu. Moal level ke urang na ge main dukun-dukunan eta mah jang baraneh we. Nu jaromblo urang ada kebobogohan jeung Neng Nadine. Dealnya isukan jadi. Ayo lah, ayeuna mah geus burit. Hujan deh. Ayo. Lain dia tadi ya. Sangong. Dasar jomblo tepayu percuma boga banget kasep tepayu kawe mending juga aing ngaboga Neng Nadine.
daulang 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 salamah. Aduh, gara-gara aya sepuluh sulap merah jadi sepikieun utama teh tamu teh. Aduh, kemarana itu nya. Bukan we atuh bae nama aya utama teh. Bismillah, 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 bismillah. Bismillah. Ah. Sampurasun. Rampes. Nih teh cu, meni burik-burik teuing. Abi mah ngajak pungkul ki. Tah rencangan abdi nu aya maksad mah. Iya nu aya maksud teh. Tapi keheula ieu teh sendal atuh cicing saropan sendal, eta sendal di baru ka gogobrok atuh. Di sararopan sendal. Sok baru ka adi teh. Bang. Tuh pangareunah kadeuna ge sarapan kieu mah. Tik jam, aya pamaksudan naon maneh kadewek teh. Kieu ki hayang menta pelet anu alus anu bisa ngaieukeun awewe. Oh, jadi hayang ka awewe. Muhun. Ke baheula boga yang ka awewe teh ngantapan ge di ditu di Ciapen. Ngan mawarokona ge rokok garpit. Jeung panta. Tah bahasana teh mipit amit ngalapa menta rokona garpit nginumna teh panta. Naon ki atuh ki ulah anu kudu mandi jeung jauh-jauh deui. Anu ayeuna we anu langsung aya lah. Bae tah tuh geus aya mah tah ieu we bung mani mah geus aya tah. Geus disiapkeun tah tadi ku Abah mah. Kumaha eta teh? Geun atuh ari bung mani mah urang tawasulan heula we ieu cai ku akinya ah. Coba tawasulan. Similah anak pauce, similah anak pauce. Alhamdulillah nasitan nampak kerja pe pamake menang aji menang sekolah teh leutik ti budak melak sikinangka tilu siki cing nona ngahadiahan kahli kumpu wa Brusli wa Jackie Chan wa Ip Man wa Idilau kai jati kai waru raksa mala albos ya wah edan ku dewek maneh geus dibere ieu jang jawokan awewe pangudag-udag teh isuk mah tah anu tilu ieu dek naon ieu teh ka dieu deui sarua Kantos terang ki abi mah ngajajab ieu rerencangan. Tah nu ieu mah duka. Bae pamasaran duka teu mah kitu. Ya sami we ki abi oge ngajajab dari masalah jodoh mah. Nyangakeun we ka Johan, jodoh di tangan Tuhan. Tapi Tami Ki Kek. Hari kitu mah, hari ujang-ujangnya di mana? Asal-asalna. Abi mah tiluakan kapas ki. Tah mah abi mah teh si kentur. Terang panginten urahna paroha atuh teh. Tah ieu mah ti ranca belekok. Tah ieu mah ti eta ti bungur. Oh, jadi itu jeung misah-misah desa meureunnanya ieu teh. Nu ieu ti Bapas, ieu ti Cigentur. Meureunan ieu nu ti ranca belekok Dragas. Tah ieu mah ti Bakung bungur. Meri ureunan eta mah nya. Tong meri teh kolam renang. Ngadangu mah Cigentur teh. Lain barana ngadenge cik ieu mah barana. Ya. Nah, di nanyakeun Rana. Curiga ieu mah ya. Kagak. Da sebenarnya mah aki teh kedengan jodoh ya teh. Jangan teh nya. Ulah ngomong saha. Ieu teh aki teh kedengan jodoh cepet. Boy, kumaha ieu teh dukun teh? Kok dukun hade? Teh kieu. Teuing da. Baheula mah beungetan kan lain kieu. Kumaha? Rada cerah ini mah rada poe kieu. Ya, cek urang oge. Ulah ini ka dukun pula. Tungtungna mah kieu. Aja, ayo boy ya, biarkan waktu wae. Ayo balik. Balik kira kayak
Kita Kenapa? siapa? Si Babu. Hei, da kamana si lain teh? Bayar heula ieu. Eta kasih bere jape pamake kan? Kan dari heula. Oh, kita yang dibayar. Ya heueuh, da jape pamake teh mahal. Oh, kan ieu tah. Ku ieu atuh tah. Ku ieu. Mohon. Nah, eta si goblok teh. Ah, puas dah gitu. Aduh, hayang mau tetangga baik gratis teh. Ayo.